Masak tongkol di samaraan. Rutinitas nyimonik dicoblong. Ieu teh waktu mah jam 7 isuk-isuknya bingung cek yang terek masak naon ieu poe ayeuna. Inget boga tongkol kamari ti si Emang Pinang meuli 2 buntut meuli teh teu loba-loba teuing dawuh deui duitna nya. Rek dipasak di bumbuan we cek yang teh mumpung boga bumbuna. Ieu teh biasa we bumbu namanya bawang beureum jeung bawang bodas, muncang, tomat, atom, uyah jeung gula nya ieu teh. Tah terus we si tongkolna teh diasupkeun teu poho ieu teh boga kentang jeung jengkol jang baturna kitu meh teu keseleun si tongkol teh sorangan wae. Ieu teh kot geus lapar seungit kitu ka ameuna teh. Beuteung teh kot geus kekerebekan geus hayangan ngahablem ieu teh. Teu lila geus asak we ieu teh si tongkol di samaraan teh urang wadahan lah buru-buru geus teu kuat ieu geus lapar. Si ibi leutik oge geus gegeroan cenah geus lapar buru-buru ieu teh urang ngalas urang selewegeun. Selewegeun mantap pokona mah. Ai boga batur sangu kieu teh sok hamur sangu aslina sok erep sangu teh sapoe-sapoena teh ai boga baturna kieu mah beda jeung eueuh baturna.